Ih, nah hanya cenah ningali dina postingan mah nu jarajan seblak teh meni sok kabita teh sok bareureum. Nah giliran pesenan urang mah nya cenah meni eueuh pikabitaeun. Heueuh atuh da rek kumaha pikabitaeun nya pesenan manehanana mah make sambelna ge kur satungtung sendok. Nya ge jadi beureum kana seblakna nu aya ge malah pias. Heueuh sok loba eta teh kadatangan pelanggan anu jajan seblak hayang disarwakeun jeung anu diposting. Heueuh anu sok dipostingkeun mah atuh da aladana ge 4 sendok, 5 sendok. Matak seblakna ge sok manggoda, sok bareureum. Ieu mah ari seblak sok hayang bareureum ari make sambal kur satungtung sendok. Nya puguh we kana seblakna ge jadi pias pikahayangeun. Tah jadi barudak di dieu teh abi keur nyieun pesenan seblak 2 porsi. Sambalna mah sarua ieu teh 4 sendok tapi beda toppingna hungkul. Aya teu jajan. Kela nya teu antri mereskeun heula pesenan seblak. Tah ieu di dieu seblakna anu hiji 8 ribuan, anu hiji deui mah 15 ribuan. Tuh ari nyeblak mah kieu nya aladana 4 sendok jadi we beureum. Pikabitaeun kan nempona ge ari seblakna bareureum mah. Tuh pesenan si Ate ge encan kajieunkeun ieu geus aya deui anu rek jarajan. Tah ieu pesenan seblak porsi anu 15 ribuna geus beres. Terus ieu porsi anu 8 ribuna oge sarua geus beres. Coba barudak maraneh kabita teu sih ningali seblak bareureum kieu. Ieu abi bari ngedit oge bari ngalui. Asa hayang we tuh nyieun seblak siga kieu. Kulantaran ieu pesenan seblakna geus bareres, lanjut ayeuna mah urang nyieun pesenan anu si Ate jeung pesenan anu karek daratang.